Bismillahirrahmanirrahim. Geus teu mampuheun Kiai Fudoli dakwah terus-terusan sebab dakwahna lain endek dakwah. Teu mampuheun kiai-kiai dakwah nu minuman mabok-mabok, bahkan kadang-kadang kiai ge diondangna tita ceramah kuno mabok. Ieu urang bersyukur ka setan, alhamdulillahirabbil teu daekeun syukuran ka setan. Hatena boga rarasan lain menyukuran ka setan. Tapi bebag pada dasarna itu boga kaindahan jeung kanikmatan teh ti setan. Jadi urang boga kanikmatan ieu berkat dorongan jeung gangguan setan. Ya otomatis bersyukur urang ka setan. Geus urang sakali deui alhamdulillahirabbil tetep macet. Berarti rada deres ya sakitu nama, padahal nyana ge babaturan jeung setan. Wayah tita syukuran membung lain sakina lain. Di Indonesia luar biasa baheula urang ngadenge anu mabok teh di kota-kota besar. Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta, Medan. Terus ka unggal kabupaten Tangerang, Bekasi, Karawang, Serang. Terus ka unggal kecamatan Cikupas, Patan, anu eueuh teh ngan Pasar Kemis doang. Bersih alhamdulillah di Pasar Kemis manu mantak. Posek kurang pagawean sebab nu maling nu mabok di Pasar Kemis mah ketika katangkep KTP-na Lampung, Brebes, Jogja, gembong nama orang Pasar Kemis tetap. Geus di mana-mana merajalela. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah geus ngajelaskeun dina Al-Qur'an, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Pagawean setan etalah jaring-jaring setan. Khamru arak, maisir judi, azlam kitu taroh-tarohan, termasuk undi-undian. Eta adalah rijsum min amalis syaitan. Kanjeng Nabi ngajelaskeun la'anal khamrata wa syaribaha wa saqiha wa bai'aha wa mubda'aha wa akila thamaniha wa 'ashiraha wa mu'tasiraha wa 'amilaha wal mahmulata ilaih. Lengkap. Nu tinggalin nyumpahan Kanjeng Rasul ngalaknat. Lamun Kanjeng ngalaknat berarti ti Allah. Hiji ka arakna, dua kanu nginumna, tilu anu ngumpul-ngumpulna, opat nu ngajualna, lima nu meulina, genep nu ngadahar hargana,
nu ngadahar duit hasil 7 meretna oge nu mawa-mawana nu dipanggul nu panggulak papeh kenal laknat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komo anu nyin surat izin nama izin usaha bir bintang geus tamah pokona paeh insyaallah nyana bakal ngojai di neraka jahanam insyaallah. Saha lagi nu ngizinanana ente leuwih nyaho nu ngizinanana saha ente nu leuwih nyaho ja ente anu sok di pendopo saha anu sok ngizinan sok tah sing hararade man syariba fid dunya wa lam yatub harramahallahu alaihi fil akhirah. Sajelema nu ngirum arak ku dunya kemudian teu tobat Allah bakal ngaharamkeun ka dirina nginum arak di akhirat sedengkeun arakna ayana di sorga atuh geus wal ka sorga we pokona. Jelema nu nginum arak di dunya teu tobat geus moal ka sorga. Ya Allah ya Karim lantaran teu imannya. Sakumaha Kangjeng ngajelaskeun la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabu khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Moal zina jelema nu zina waktu zina mun nyana iman kana haramna zina. Jelema anu ngalaksanakeun zina keur teu iman kana haramna zina. Mun nyana iman moal zina kitu keneh tepati nginum kana arak jelema nu nginum waktu nginum kana arak mun nyana iman kana haramna arak. Jadi keur nginum arak teu iman kana haramna arak anak itu disiksa ku Gusti Allah. Mudah-mudahan nu ngarinum anak urang naudzubillah incu urang naudzubillah tatangga urang rekan-rekan urang dibere salaladar ku Gusti Allah dibere daek tobat ka Gusti Allah kitu keneh dulur-dulur saagama khususna di Indonesia umumna sadunya mudah-mudahan diberi sadar ku Gusti Allah hingga tobat tina ngalaksanakeun nginum. Tah ialah ngaranna minuman. Kumaha eta teh ketentuan sangsina geus dihandap. Jelema anu nginum arak kena sangsina dirangket dijilid 80 rangketan. Aju dipiceun ditakzir. Sakitu sabenerna mah. Lamun ieu dilaksanakeun buah unggal kecamatan meureun ngarangketan jelema ngajilidan jelema ambalaya sadesa ge puluhan. Lamun sakecamatan aya 12 desa 13 desa sadesana aya 10 we heula keur saeutikna nu nginum 10 desa 100. Masya Allah Karim unggal poe jelema dirangket. Bahkan polisi nage aya deh nu dirangket, lurah nage aya deh.
ambalaya di urang mah zohir lurah mabok teh zohir di urang tapi kurang katigali lurah-lurah nu mabok minuman teu kudu dicaritakeun ngaranna lantaran meureun incu nama kuari aya nu ngaji di dieu mimiti Jati Uwung Gembor Gelam terus Pasar Kemis urang warauh ka lurah-lurah nu mabok di Cikupa datang ke Pasir Gadung Pasir Awi Pasar Kemis nyaho ka lurah-lurah nu mabok di SPT datang ke Cadas naon SPT Sepatan datang ke Pasar Kemis lurah nu mabok nyara terus dikronjo mengkonon kresek terus datang ke Mauk eta ka dieu nyaraho rajeg lurah nu mabok saha nu teu nyaho nu paraeh geus mudah-mudahan ku Gusti Allah dihampura dosana jawarauh urang ka lurah eta warauh wow nu kuari hirup kene lurah-lurah nu mabok ambalaya boro-boro entek kula ge nyaho insyaallah lillahi ta'ala Allahu akbar nyaho pan cenah kieu nyaho emang bareng sia mah sok kitu bae ka aing jarah PNS anu mabok kula disangka kula teu nyaho camat nu mararabok lillahi ta'ala insyaallah nyaho pan cenah kieu kos detektif we ulah loba omong nyaho tibana cenah kieu nyahona aya kitu mah meureun tuh sia mah aya nu pamajikanana datang ka imah puyeng cenah kula boga salaki salaki neng saha anu gawena di Pemda jeung saha bae tah neng salaki ulah jadi detektif panai keur kitu mah tah batur si eta oh tah mah aing wau kabeh aya nu kitu aya anu ambeuna ambeuna kamayawan dia saambe ambeuna aya nu tina mata atuh ka nyararahoan pan cenah kieu nya kos ulah loba omong sia aing kos dieu ge mantan penyelidik ya ulah atuh sapira kos kitu rusak lurah atuh ambalaya nu mabok eta teh pimpinan nu kudu dirangket polisi atuh aya ulah pajar teu nyaho bahwa kula polisi sok mabok nyaho insyaallah boro-boro di Pasar Kemis di kabupaten ge Polres nyaho wah cenah sombong cenah kieu ayo bisa dibuktikan emang kumaha gitu kos lah lamun di negara PNS polisi lurah geus marabok ulah harap rakyatna teu marabok ulah harap rakyatna teu marabok tayeulah di Indonesia nu mantak paberencai lantaran geus teu bisa ngajaga akal minuman keras teh geus poha baheula mana aya tuker kula leutik Banduwani jualan minuman keras di warung-warung moal aya di kabupaten ge moal aya di kota-kota kabupaten moal masih terselubung boga akhlak ngaranna sanajan aya tapi ngena nyumput kuari geus jelas-jelas urang lamun shopping naon shopping ka toko anu di ditu teh atuh nu rame teh anu sia leuwih nyawa tibatan aing teh nu ngagelar minuman keras di mana kareta tuh dasar osok pan ya
Ya Allah ya Karim, geus puguh di hotel-hotel. Ieu urang di Indonesia loba keneh kiai masih keneh wani. Padahal di negara ge teu rusak kabeh, aya keneh bupati nu tegas, aya keneh gubernur nu tegas, aya keneh menteri-menteri nu tegas, tapi henteu terkendali. Sebab tegas da tetegasan, tetegas beneran, kerjasama. Rusak di Indonesia ku minuman, akal-akal bangsa Indonesia hancur. Geus puguh minuman, perzinahan, obat-obatan. Memang kieu lah kaayaan anak. Urang bisa ningali langsung mabok, bisa ningali langsung di lapangan nuzinah. Lamun tahun baru, masya Allah, eta di kawasan Sempak Ambalaya. Ya Allah, ya Rabbi, eta kan nu kudu tanggung jawab pemimpin, lurah, camat, bupati. Nu kudu tanggung jawab teh eta nyana sahibul wilayah. Cak lurah ulah loba omong kieu buku lagi di dinya. Ai kitu nama tuh berjamaah burung rah. Tah ieu di Indonesia. Cikebeh keur kula leutik. Tahun 70, 75, 80 rada deres, rada teu sumarambah ke kampung-kampung. Tahun 80 hiji Bandung nomor hiji miras Jakarta lah. Mabok-mabokan leuwih awal ke Bandung. Sebab Bandung mah aya Faris Panjava, kota artis ngemantat bangsa Palium, Magadon, Liahib dan lain sebagainya memeh Jakarta Bandung heula. Minuman timimiti, bir bintang, vodka, menzen dan lain sebagainya memeh Jakarta Bandung heula. Sebab Bandung julukanana kota artis. Identik artis jeung mabok, zina. Mulai kebelah dieuna tahun 80 tilu 45 Jakarta kakarak pohara leuwih awal Bandung. Sebab pemabok ayeuna di Bandung. Kito Rolis Bandung, Dedi Stanzah Bandung. Jeung teu kudu dicaritakeun nu ente leuwih nyaho tibatan aing. Pemabok kelas kakap teh Bandung. Kara ka Jakarta ka dieu. Ngeulah rarusak. Tuluy kebelah dia nama bangun di araran tep mabok teh Garut leuwih awal tibatan Jakarta. Rusak di Garut. Nyadegeul panurang Garut. Mabok lulumpatannya urang kampung deh. Garut. Rusak di Garut, deket ke Bandung masalah. Naik kereta Jenwes deket. Garut Bandung Garut. Wah, rusak pangheulana rusak. Minuman kara kabelah dieuna. Pasar Kemis mah Panderi. Panderi atuh deuk gayakeun lanaon ge mabok heulaan di ditu. Gigitaran heulaan di ditu. Cross-crossan heulaan di ditu. Anyar kabelah dieu mah. Tapi nu anyar ngelehkeun heubeul. Ambo Ambalaya. Di Bandung mah di Garut kan sakikituna we pemain teh nu eta keneh. Oh, di Tangerang mah. Rusak Tangerang. Lain teh nyahoan bupati teh nyahoan jasa. Gubernur nyahoan, polisi nyahoan nu mamawa gelena ge polisi, nu ngasaan ge nyana. Ieu rusak deuk kumaha.
Masya Allah, ikir cerita kerusakan moral bangsa Indonesia. Baheula dihijikeun ku Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dengan Bung Karno anu luar biasa, ngahiji ti Sabang sampai Merauke hanya dengan kata Bhinneka Tunggal Ika, sebab otakna, akalna utuh kene terusak. Bisa dihijikan dengan Pancasila, ngahiji jelema. Masya Allah, siapapun yang masuk ke Indonesia menjadi bangsa Indonesia, hilangkan ras-ras. Arab masuk Indonesia, Arabnya hilangkan. India masuk Indonesia, hilangkan keindiannya. RRC Cina masuk Indonesia, hilangkan kecinaannya. Kita sama-sama hidup di Indonesia, satu kata, Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke. Ngahiji eta hebatna Bung Karno baheula, ngahijikeun ti Sabang sampai Merauke dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila teh berlaku, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab masih. Sebab naon? Akalna masih keneh utuh. Kapanggih di mana bae bangsa Indonesia sono. Kula bae kapanggih di Amerika harita sono. Amerika gondrong pan aya Amerika digondrong. Siapa? Payah. Aya gondrong Amerika. Masya Allah. Urang kok boga panggih di Mekah mah. Sesama bangsa Indonesia, ya Allah ya Rabb. Tapi kuari geus cuek-cuek bae. Kebangsaan ternyata geus leungit, berarti urang geus teu memiliki kebangsaan. Pudar. Kurang eta akal. Rusak akal. Baheula mah keur kula leutik urang kabehan keur leutik, masyaallah aya bupati datang ke kampung alabatan Jokowi, alabatan presiden. Kuari mah presiden datang, iya tuh dia ngai-ngai. Woi, aya naon teh rame? Aya presiden. Woi, dek naraon teh presiden ka dieu? Manya rakyat kos kitu ngomongna. Teu bagus. Presiden lunta-lento ka dieu, dek naraon? Teu bagus rakyat ngomong gitu. Tapi seperti eta lah. Eta di aya kapal udara daun. Eta presiden, dek naon tuh kadinya? Atuh kan rakyat presiden lah. Oh gawe tuh presiden. Masa rakyat ngomong gitu ke presiden? Baheula Masya Allah, datang bupati ke sekolahan, budak sekolah rapi, ansip mewan raeleh. Jeung tentara onam bupati asa jadi kepala negara, raja sakabupaten, rakyat sekolah, budak sekolah asa boga bapak. Sebab naon? Akalna. Budak dididik asup ke akal, rapi akal, terusak, terkontaminasi. Maka pantas lamun Gusti Allah ngalarang ngarusak akal. Ketika akal dirusak, maka dikenakan sanksi jilid. Sebab lamun geus mabok jelema rusak akalna, rakyat tidak mengakui kepada pimpinan. Masyarakat teu mengakui ke pemerintah. Pemerintah kitu keneh ka rakyatna. Henteu saling. Masya Allah. Iyalah Gusti Allah ngalarang ngarusak akal lantaran dirina bakal eueuh hargaan, bangsa jeung negara bakal hancur. Untuk menghancurkan bangsa Indonesia sangat sulit, sebab boga karakter anu bagus, ulet. Ialah bangsa Indonesia diakui dunia, sebab Belanda ngajajah ka urang nyaho percis keuletan jeung kemaheran keistimewaan bangsa Indonesia. Begitu pula Inggris walaupun sakedeung nyaho
keuletan bangsa Indonesia, Cina nyaho, termasuk Amerika sangat nyaho mengetahui tentang karakter bangsa Indonesia. Hebat. Mual Bung Karno jadi orang nomor 1 di dunia saat eta. Saking hebatna bangsa Indonesia. Dek diruntuhkan sulit. Lalaunan diruntuhkeunana. Asupan obat-obatan, minum-minuman. Kuari boro-boro dek ngalawan RRC, ngalawan Ahok hiji bae hese. Boro-boro dek ngalawan nagarana. Ku sebab naon? Di deuleu kurang tokoh-tokoh agamana mabok kabeh. Di deuleu kurang tokoh-tokoh politikna mabok kabeh. Mabok dunia. Akibatna urang teh geus kanyahoan kadar kekuatan bangsa Indonesia. Ieu akal. Quran geus dihinakeun, dinistakeun, tetapi masih diangkat-angkat kan. Hiji doang. Encan disatukangeunana engke aya haritanu. Encan disatukangeunana aya nu lain-lain deui. Dek mana bangsa Indonesia lamun di deuleu kurang tokoh agamana puluya peleye. Di deuleu kurang tokoh politikna nu beragama Islam lagi puluya peleye. Dek kumaha akibat naon dieu? Akibat akalna rusak. Ieu wajar lamun Aceh hayang misah, wajar lamun Papua hayang misah, wajar lamun Banten hayang misah. Lantaran naon? Tidak merasa dilindungi. Datangna utusan teh lain dek melindungi, merasa digagahi. Wah, bahasa gagah mah biasanya lain kadinya kiai. Geus kumaha aing bae atuh. Aya ge seorang wanita digagahi oleh kakek-kakek yang sudah beruban. Waduh teu beres. Haju anakna nanya, "Bah, ini sih di koran ada kakek-kakek beruban menggagahi seorang wanita. Apa sih menggagahi, Pak?" "Jangan banyak ngomong. Berarti hebat ya menggagahi mah." "Iya." "Iya, kalau mau ngomong." "Iya, saya juga pengen menggagahi tolol itu, Pak." Tah, kuari wakos itu bangsa Indonesia nu kurang karandapan sebab urang tes bagian daripada personil bangsa. Kula adalah wakil daripada ente-ente nyaritakeun luapan hati. Begitulah aslina kuari bangsa Indonesia. Merajalela pemabokan di arah rantep, merajalela seperti konon gitu ngar prostitusi. Emang naon prostitusi? Aing ge teu nyaho. Cek sia tagi aing ge. Naon sih? Aing ge teu nyaho. Aing aja jeung urang ketos mah kieu hese. Teu meunang make bahasa kaluhur saeutik. Aing naon sih eta prostitusi? Merosotkeun calana eta ngaranna prostitusi. Judi ambalaya. Iyalah bangsa Indonesia, urang teh bagian daripada bangsa Indonesia. Dek cicing bae urang hirup di Indonesia seperti kieu, lurah mabok, camat tanggung jawab, bupati na cuek bae, polisi ngagiring-giringna ngan sakadar sakitu. Urang dek cicing bae, ieu kelanjutan bangsa kumaha? Urang boga anak, urang boga incu. Tas incu ka ditu naon? Bener ente sia. Mang ngasana aing mah. Timbul ti belah dia mang mun ti dia rada percaya ya. Hasana kurang adil. Tah kelanjutan ka dituna anak urang mah kuari geus karolot teh. Geus anak urang. Incu urang. Urang berpikir jauh ka hareup. Hayang hirup tentrem, hayang hirup aman, damai. Tapi ternyata terus-terusan rarasaan teh makin ka dieu makin krodit, makin ka dieu makin rusak, makin error, teu jelas. Nu salah dijungjung-jungjung, nu bener
disalah-salah. Lamun kiai ngomong seeti dianggap pemecahan. Mana aya sih konsep kiai untuk memecah belah bangsa? Sebab kitab lagi Al-Quranul Karim, wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Konsep untuk memecahkan bangsa kiai mah, tetapi kuari kiai nu dianggap pemecah belah. Otak sia tah ku minuman keras goblok. Hancur. Anu geus jelas-jelas teu rusak bangsa malah disanjung-sanjung. Malah dibagus-bagus. Berarti geus 180 derajat Indonesia rusak. Ieu kurang karasa kuari dek diantep ieu kieu bae. Mantap yuk urang babarengan ngasah golok. Ji, kayak pakai naon atuh aya geus seukeut gampang. Aya kebo ka imah bensin minimal embe bensin. Jeung nu boga-boga embena. Sekedar luapan hati bahwa di Indonesia teh seperti eta ayeuna leuwih rusak deui kuari tentang pemalingan jeung perkorupsian. Urang mah dihanya-hona dihandap ngan maling HP, maling motor, maling sepeda, paling jago nyahona maling motor. Tapi si eta mah di ditu miliaran, biasa-biasa bae. Biasa-biasa bae. Tah ieu bangsa Indonesia teh model kos kieu. Kuari urang sok neuleuan bae ti berbagai kandidat-kandidat atawa ketua partai. Boa aya di PKB pi presiden asal leutik harepan. Boa aya ti P3 pi presiden nu jujur asa eueuh. Sugan di Golkar leuwih kalut. Sugan di PDI PKI malulu. Sugan atuh ayeuna di FAN komo. Sugan atuh ayeuna mah di BB. Naon kieu BB? Bulan Bintang. Sia mau bau bentek ka deui. Bulan Bintang. Tokoh-tokoh nu bakal naik pi presiden nu pas jeung karakter bangsa Indonesia bisa ngayomi. Kula ge kan sok neuleuan. Aya kuari Bung Roma Irama. Ya minimal urang bari nyararanyi we. Berjuang. Oke. Asupkeun ke jero hate anjeun jahal, bejakeun ka anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah, tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah, tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu kos karang itu tah eta nangieun Allah. Seluruh hewan aya di kebon, di leuweung, di laut eta ngaranna buatan Allah. Ayo aya deui pangeran jin iblis sarua eta tah kadieu keneh eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak. Mau gajah ua-ua teh eta badangieun iblis. Sia ada ulah salah. Bangsa nu sok ngarusak lah. Orai kala jengking eta nangieun iblis. Berbagai kagorengan tak eta menangin iblis. Model kumaha cek kabujal? Model lenong. Anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong ting ting tong tang ting tong gambang ngaranna. Tak eta teh nangin iblis bejakeun. Aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blak-blik tuh. Naon sia eta ngaranna? Kendak tah eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis. Nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh? Tuh nyahoan kabeh. Jawa sok ngadengekeun. Tah eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah. Nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan. Naon ngaranna? Cepat. Sesok teh jauh bae.
aya ge jauh di atas sia lah sia isin no gabejak tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun mangsa persururan nusok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh pangaranna tuh suling nyawan sia teh nyawan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nusok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tongtrek 10 mah tereh pae hiji tinggal 9 tereh geus eta nu turun 1000 angel tah mata hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus kita ilit angel tah mah geus aya 10 mah tuan geus kurang eta geus sarua buatan iblis nu kos itu buat iblis jaipongan buat itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho ta bangsa nu kos karari itu ta buatan iblis tah lamun salat puasa zakat eta nang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig dah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ya tah urang jadi nyaho pan ngaji tafsir bener teh nah bener teh anu sok kadinya saha kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongko asup ongko aya di dieu ge nu sok asup kadinya nyaho geus aing hulu-huluna tadi geus sasalaman jeung aing lah pokona nyaho bae pokona mah potongan gitu potongan nelayan kajen buku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potonganna ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye oh ieu nelayan ye ya atusan nelayan potongan buukna gitu lain deui nu sok nelayan pokona mah tina cukuranna ge geus kadeuleu orang deui katempo atuh jelema mah sekarang mau bisa dibobodo bae tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si hayang nyaho mah ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sol make sorban jero sia ge kapanggih ku sia di ditu anu hideung aya nu putih aya pokona aya bae juga kadinya mayar mau kan mah siapa mau duit bae ka ditu kan nelayan bakal kapan emang gaya nyaho tuh aing pemain sarua bae tah dibejakeun teh ku iblis atuh aing kitu mah iya teh jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus di baheula di zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil ta eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak keturun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ke beladi Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ke Kangjeng Nabi Isa datang ke Muhammad tak eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus sia mah eta bae pangeranna ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu laju engke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh ulah hese lamun teu mah aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geumeun eta munajat ka pangeran setan beulikeun coba ge kotok putih kotok hideung
embe hidung embe putih pencit didinya demi pangeran syaiton pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikat kumisa biasanya kumisa ge tilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan si ajak nu kumisan teh atuh gitulah sehat-sehat teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot atuh geus teu diurus buuk teu diurus rerewigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumisna teu diurus janggotna teu diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan geus si aya engke di lembur eta utusan setan tanya aju bae panjana kela nyeungeut menjang tutupan di mana ujang di mana abdi di bojong di mana di dinya pengkolan itu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya kela senget aya naon manggil kula ulah teh keur istirahat di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon ieu urang bojong minta tulung kunaon dagang eleh saingan gampang belum nu tetanggana sia setan goblok biasa aya kudu dibeuleum atuh teh mah musuh polisi tambah kos gitu mah tuh ditikep bahasa belum teh lain di belum make sunut ceng bojong aya carana bisa dibelum imahna bisa dibelum perusahaanna bisa dibelum teh dibelum semangatna kumaha ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh ujianana ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejas kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ke Gunung Kencana nya sia jasa teh juring takos kitu ceng oh di mana ye hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas ka ditu ka Gunung Kawi puas tau mah dek monyet dek orai dek bedul babari teu di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusanana di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy tah ujang mundek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ge ti pangeran setan-setan keneh teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dinya diteurup aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya anu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese dek neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae oh kitu nya jaga puja weh itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun tuh
ieu horeganan ayatna Gusti Allah nu agung kapagi nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum zanadiqah ka kaum zindik anu manehanana nyaritaan Allah Ta'ala khaliqu masi wa dawab wal anam wal hayawan Gusti Allah mah ngadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning mau kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai timimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kalajengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan dijogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamanana lantaran syuraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin syuraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai syuraka ka Gusti Allah jin teh setan teh dijadikeun syarik dijadikeun sekutu persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah kitulah kafir nganggapna Masya Allah urang neruskeun materi pengajian urang tentang jiroh angel yang magang geus bab ieu mah panjang dongengna lantaran ke nyaritakeun kisosna nyaritakeun diatna pembagianana dan lain sebagainya ialah undang-undang Islam nu kudu dilaksanakeun di negara Islam supaya silih kadeudeuh jeung silihnya terjadi ulah silih rusak ulah silih sigeung ulah silih aniaya nu manteg Allah geus leuwih ngatur leuwih nyaho kana aturanana sehingga urang selaku manusia tinggal nuturkeun aturan-aturan nu nyieun manusia urang dijieun ku Allah Allah mere aturan melalui Al-Qur'anul Karim nu diwahyukeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal nurut tuturkeun Kangjeng Nabi urang kitabna Al-Qur'anul sakitu bae geus ulah make aturan-aturan manusia ieu mantap luar biasa dia make aturan manusia paeh make aturan Allah paeh mun kitu mah kaluar ti aturan Allah urang moal paeh los kaje mantap cek Allah besi siarek maksiat ka aing heg bae sadaekna sia asal ulah cicing di bumi aing teangan ku sia bumi salian buatan Allah mal banggi tuh geus kurang kumaha deui Allah lamun urang ngalenyepkeun sasadar-sadarna coba ge merenung urang teh aing dijieun ku Allah dihirupan ku Allah dirizkian ku Allah engke bakal babalik ke Allah bakal ditanya salila hirup urang ku Allah tanggung jawab aing di hareupeun Allah kumaha mun aing teu make aturan-aturan Allah renungkeun sakitu bae
renungkeun sakitu bae ge luar biasa bakal ngerenyed hate. Mun kitu mah make aturan Belanda bakal panjang umur, mun kitu mah make aturan Amerika bakal nambahan umur hegae. Tapi da umur geus dibates tapi hirup urang pake aprak-aprakan keluar ti aturan Allah. Akibat tidak keluar ti aturan Allah koskilah bentuk manusia bangsa Indonesia khususnya umumna di negara-negara sadunia. Terus kieu cak Allah ulah mabok cak Allah ulah zina cak Allah ulah maling cak Allah ulah korupsi ta eta teh kaluar ti aturan Allah. Awas cak Allah lamun sia teu make aturan aing heug di duniana teu diterapkeun aturan aing moal kebal deui modar sia balik ka aing tanya sia ku aing siapkeun pertanyaan jawaban pertanyaan Allah melalui malaikat. Lamun di sebuah negara urang ya negara demokrasi henteu nerapkeun Al-Qur'anul Karim tinggal sabodo engke paeh los RT dia sia duh memehna geus disia-sia dia sia ku kolot bae ge disia-sia ka dia sia muringgak bulu urang padahal mah lah sapira kolot artinya moal dikukumahakeun man ieu malaikat zaman dia geus nyekelan rantai bae ka dia sia teh di KRT-an sabaraha sia hirup lurah sia saha Bangkawara amat lurah sia pan Jakarta nyaho ka Bangkawara tah deuleuh bukuna ku sia camatna saha sia bupatina saha sia gubernurna konde apa kopeah sia menteri sia presiden sia saha duh Jakarta teh nyangageun sadaya-daya lain sadaya-daya sia ngaji henteu. Oh kesempatan Nabi ka desa Malulu salilah hirup sia kesempatan ngaji saya kita kusaha sia cicing hirup di desa bae lurah geus teu bisa kumaha panggil presiden nah makin teu nerapkeun Al-Qur'an apa eueuh informasi Al-Qur'an aya malah Al-Qur'an ge dibaca dimusabakohkeun kula teteh nu ngabiayaanna ge lain kula artina negara ku kula dikondisikeun tajuk kunaon teh diterapkeun isi kandungan Al-Qur'an atuh bongana menteri keputusan desa MPR jeung DPR pusat ngelolana kos kitu ayo di mana ieu urusan anak kok bisa diputus gitu di daerah tingkat 1 gejak gitu DPR aja ku bupatina disetujui emang dititahna ge ku bupati ieu geus acak-acakan atung ku sebab henteu neundeun aturan Al-Qur'anul Karim na ieulah bakal disidang masyaallah mejeuna jang ka neraka sakitu ge alhamdulillahirabbil ieu sakadar supaya nyaho bae jam moal ieu moal negara urang dek dirobah supaya jadi negara Islam lain moal jauh melung lain eta teh kudu perang berarti urang miceun HAM demokrasi dek neundeun aturan fikih baik Imam Syafi'i Hambali Maliki yakni Al-Qur'anul Karim ieu teh lain lalagan perang meureun saparo bangsa Indonesia kojot paeh kitu keneh Amerika ge malodar bae sarua bae ngan ieu mah nyaritakeun teu nerapkeunana Al-Qur'an ta eta teh bakal disidang gitu mentek ulang ngomong ku ari besingke dipanggil ku malaikat Zabaniyah haja uci
maju. Aduh. Sia dititipan ilmu Al-Quran pan ku Gusti teh pernah teh disampaikan abdi mah moal ngajawab Gusti izin abdi mah besi salah aju eta bae teh Haji Makmun gerokeun hanya nyana bae teh cak Haji Makmun kabeneran kula ngabesan cenah eta tak ditanya ke nyampaikan apa hente ulama nu dibere amanat Al-Quranul Karim pernah nyampaikan pernah mana saksina loba nah iya mah aman berarti lamun ulama teu pernah nyampaikan malah ngadukung penuh karena aturan-aturan manusia iya mah bareng sia jeung bupati bareng sia jeung RT Kiai tinggal Kiai udang-udangnya segede bakul los didinya we dihijikeun di bendera Golkar menuju jembatan Shiratal Mustaqim ngaguling ragag di jembatan Shiratal Mustaqim di kajero neraka jahanam pasti jasa aing mah ya pasti ieu mah ngabejakeun ge pasti ka nerakana sebab teu make aturan Allah. Ieu mah ngabejakeun doang. Ngabejakeun doang. Tah udah percaya dah henteu sabodo aing geus ngabejakeun mah lulus, guys. Jadi di akhirat tah maju, aja uci. Ka mana? Ka mana bae, guys? Geus saya geus ngabejakeun guys tah. Lantis guys tah. Geus beres tah. Saksian Gus Sararia tah. Geus aing mah beres tah. Duh, masyaallah. Inggris. Diterapkeun ieu hukum Islam di antarana had kisos bakal ditanya. Lantaran dina Al-Qur'an walil qisasi hayatu ya ulil albab. Cak Allah aing deudeuh ka manusia, aing nyaah ka manusia supaya ulah silih rusak. Andai kata aya nu ngarusak, nu ngarusakna siksa abeh nu lain aman. Aya nu maling datangkan isobna potong abeh henteu terjadi pamalingan deui aya anu mabok had abeh ulah terjadi mabok di nu sejen aya nu zina ranjam atawa had tergantung kumaha zinahna muson apa ge muson lamun eta dilaksanakeun moal terjadi di nu sejen lamun aya jelema ngabunuh deui engke jelema ngedet deuk ngabunuhna terjadilah saling hormat engkena tah eta teh hukum nang aing teh nyieun sia bumi jeung langit nang nyieun aing nyieun aturan laksanakeun ku sia teu dilaksanakeun awas wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun jelema nu teu ngahukum make hukum Al-Qur'anul Karim hukumna disadaun kompetkeun sakompet daunkeun jeung kafir teu mana tempatna kafir di mana kafir tempatna di mana tempatna kafir berarti iya RTB lah halanan kita simpulnya kos gitu tah iya supaya nyaho doang geus nyaho mangke nyana merenung di kamar sorana je aing kumaha nya apa eureun bae kitu je sabodo sia aing geus ngabejakeun geus ieu mah sakadar ngabejakeun tah wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul wala bajasa faulaika humul zalimun dan lain sebagainya tewak nah dia maling non maling kotok wow menyon banget menyon irung menyon mata geus sakadar maling kotok doang tewak ya maka dasi sabaraha ieu 10 triliun isuk naik kapal udara tuh masalah acak-acakan di negara urang teh duit 1 triliun negara duit sosial ti jamaah haji bae jamaah haji masya Allah aya jumlahna teh 3 triliun kuari terkumpul ti dana sosial jamaah haji 3 triliun mentak dek ngabangun gedung engke di Mekah di Jeddah
seluruh jamaah haji engke bakal masuk ke gedung Indonesia di Mekah bakal nyen gedung lamun diizinan ku negara. Presiden nanya danana ti mana, terkumpul 3 triliun tapi sampai saat ini belum tanda tangan. Nek dikumakeun geus ulah loba diomongkeun teh mah duit kos kitu mah. Engke bae RT bere bae. Cek RT sia aing ka neraka ongko dibere henteu. Ente mah rugi jasa. Pokoknya ti camat kahandap mah rugi bae guys. Ti camat kahandap beneran ieu mah. Nya ka neraka nya teu dibere geus eta mah. Camat lurah teu kabere nya namun teh. Ti bupati Kaluhur. Waduh. Lain letik-letik dan. Panjenengan kieu nyaho. Sia masuk kaju ka jero kitu atuh. Mal diomongkeun ku aing teh nyaho mah. Emang kiai udah jadi pengurus haji enggeus meureun eta dana lain letik-letik. Oh nu dikorupsi mah geus teu kudu dicaritakeun nu dikorupsi ieu mah keun bae ngan hartina teu make aturan Al-Qur'anul sabodo sadaekna ngan engke isuk pageto paeh iyalah bukuna bakal dicokot ku malaikat Zamadia ditingali. Iyalah pecinta HAM dengan Obama, Bill Clinton, Bush, dan Kennedy. Nah iya bakal nak. Ieu sekedar jang merenung begitulah kekayaan di akhirat. Ieu supaya ngaji orang nyangkut teu make aturan Al-Qur'an. Malah ayeuna mah geus bahaya kamari ieu mah NU masih bercokol di negara. Keputusan-keputusan hukum teh hasil daripada muktamar NU. Kuari mah kitab NU na geus ditilep. Nu ngaran Raudhah geus teu meunang dibuka, Tuhfah geus teu meunang dibuka. Cukup dengan kitab-kitab Wahabi atas nama PKS. Mun hayang nyaho geus kitu teh. Didukunglah ku Muhammadiyah. Kahareupna wallahu alam kumaha. Numantak Gus Dur harita datang deui ka kula ajun telepon bantulah NU Kiai cek manehanana cobalah peduli terhadap NU. Emang kenapa Gus? Waduh ke depan anu mantak sering ka dieu nyana ngalengis nitipkeun cobalah ikut serta di NU Pak Kiai sebab kedepannya tah ieu ku hari nyata tolak tilu baheula mah selama NU terus-terusan ilu di negara didenge ku negara lain sekedar ikut serta tilu kuari 3 jadi 1 muina menandatangani padahal muina ma'ruf amin ya rabbal depak dan lain sebagainya encan denu lain-lain ima sakadar nganyahokeun 10 poin nu bakal dirobah ulah kaget tapi pan urang tetep bae teu ngeunaheun bakal aya huru-hara tentu bakal aya huru-hara kajian kumaha ge kabeneran NU na sangat lemah bodoh salapi maksudna ai baheula mah NU teh terkenal dengan salapina kuari NU bodoh salapi dimainkeun mantak tanggal bulan Islam ti baheula mah akur bae selama NU nyekelan salapi tapi ketika NU ngalengkah keluar tina salapina saeutik mah kuari tanggal geus lain deui terus bae baheula cekelan NU kuari dicekel ku Muhammadiyah gengsi jeung ego nu gede kula ngan sakadar ngabejakeun doang jadi kaditunang ke ieu terus bae pas ini jeung pas ini geus terserah kamah ndek kumaha ge ngan sakadar ngabejakeun lantaran 2 organisasi gede tetep masing-masing egona tinggi dek milu ka mana sabodo tapi kan orang-orang NU tapi ieu pemakaian lain NU ieu nu hese ge ketika orang-orang NU haju make pakaian NU makan ngeunaheun tapi pan ieu geus lain nah ieu kadituna wallahu alam muktamar tinggal muktamar lantaran kos kitu kaayaanana dari ieu mah deres hasil muktamar suguhkeun ka nagara dipake di zaman Soeharto
lah anu berjenggot lain jenggot nanu salah anu calana putih nang kahandap lain calana nanu salah tapi etalah di Arab kuari geus ningali Indonesia mantap siap dibangunkeun ku Arab sesuai jeung gambarnya nu penting menjadi Wahabi dekan dibangun di Indonesia pesantren-pesantren Wahabi melalui alumni-alumni Madinah direncanakeun di Jakarta ge bakal aya di Medan bakal aya di Aceh bakal aya tah di samping eta dana ti ditu deui dipatikan bakal turun melalui negara di Australia jang pondok-pondok pesantren yayasan-yayasan ieu mah sakadar ngabejakeun percaya teu percaya kos kitulah kronologi jangan supaya salafi hancur sebab di mana di negara mana bae nu kuat berjuang ngadirikeun nanceurkeun agama Allah sangat diakui ku Amerika salafi Islam ortodok Irak anu kuat Sunni datang ka kuari nu nya nama cerik kunaon nah nan tentara Amerika dibawa balik ceriknya nama caknya penciteun aing nu sajen mah suratnya nama ceri dek iraha deui urang berjuang neangan ridho Allah tah eta di Iran masih kena aya Sunni ortodok di Indonesia kuari masih kena kental dengan Sunni dan ortodok ngan mulai kuari ngalalengkah setik dikeroposkeun di negara NU maksudna tah ieu sakadarnya hobae mendak ulah kaget loba perbedaan engke geus transisi agama kakarak engke neangan kieu yang kitu debat anu luar biasa dek diwahabikeun di urang teh sekedar informasi bae sing ada anak urang sing ada incu urang sebab hancur ketika geus diwahabikeun hancur gitulah mentek iya di negara orang teu make aturan Al-Quran bentuk negaraan tapi masyarakat nama masih alhamdulillah tolak tilu jadi hiji tetep baik masyarakat ang-angan kene masih terngiang-ngiang suara kiai di Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Aceh tetep tiga baik sangkilang diputus ku depag hiji jadina tolak tilu bebeja nyana di Cisoka bebeja ka Kiai di Balaraja bebeja di Serang bebeja di Pandeglang di Tangerang tilu bae masih nurut kene bae aya nu tilu jadi hiji terus bae nyana rumah tanggana teu eureun-eureun gering bae teu eureun-eureun datang ka kuari gering bae begitu kukula dirobah eta meureun gara-gara tolak tilu jadikeun hiji coba kuari pisah sageus pisah engke kawin heula muhalil ke mundek kawin deui terjadilah seperti eta kuari cager mau dibejakeun jelema moal tetangga Pak Haji kabeh kitu mah masyaallah nah ieu mah dek jaritakeun teu make aturan Al-Qur'anul buluh deui aman jelema maling potong neundeun sendal di mana bae aman kuari mah urang salat Jumat Allahu Akbar dek khusyuk kumaha sandal kulit aing menang mali 300.000 aduh asana dek khusyuk kumaha salat urang di masjid atau di musala maghrib Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim mio asana ye nu geus memio aduh geus kumaha teh aman jasa Gusti Allah engke mah saling curiga terjadi di akhir zaman sakadar nyaritakeun gara-gara teu make aturan hukum-hukum Al-Qur'an kieu lah bentuk nagarana saling curiga kieu bae terus rakyat eta ayana rakyat ayana pejabat tapi rakyat curiga terhadap pejabat lantaran patut dicurigai pejabatna sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim terus makin membesar makin ngagedean sakadar nyaritakeun aya nyarita acan ke besi ditanya engke ku Gusti Allah Subhanahu wa taala camat kula sia nyawa aturan Al-Qur'an terang teza ti kiai ajupan sia teu make
pan kula mah boga luluhur bupati. Bupati saja parantos maklum nu nyin jalan Tilok Anggeus teh. Eta doana luar biasa ka Pak Ismet bajelema keur naik mobil, Masya Allah bagus sama ti jalan, mudah-mudahan bupati dipanjangkeun umurna keur ngeunah-ngeunah rak direm sekaligus. Sial di jalan goblok ieu bupati tolol ieu nyin jalan teu anggeus. Tadi ngadoakeun ku ari kitu bae terus di Tangerang eueuh hiji jalan anu lulus jeung nu anggeus. Alhamdulillahirabbil pancena kiai make ngomong gitu pan aing ngadukung nyana. Geus aing teu ngeritik-ritik acan mah aing mesti ditanya ke ku Gusti Allah. Sia ngadukung baheula ngadukung. Kunaon? Data tadina janjina endek sesuai jeung aturanna ngalaksanakeun. Ternyata henteu. Manta kula ngomong, engke abeh di akhirat aya bentuk kritik kula. Tah aing ngeritik. Hah? Iya tuh asal ngeritik bae seutik bae loba-loba. Dibere henteu ku nyana. Mun gitu mata jalan tadi anggeuskeun menang untung aing 1 miliar tasya teh Haji Uci 200 juta mah deres kabeli nopal. Henteu ja. Emang hayang ya tuh kumaha bae geus hayang mah. Kumaha ieu malam yahkum bima anzalallah ngeri ye. Ieu keur nyaritakeun hukum kisos teu jalan di Indonesia. Mun jalan aman ujianana moal ayana naon eta bahasa-bahasa di Amerika itu tidak berperi kemanusiaan. Tah bahasa nafsu. Bahasa nafsu andai kata Al-Qur'an diterapkan orang membunuh harus dibunuh lagi berarti tidak mempunyai peri kemanusiaan. Cak orang Amerika laksanakeun heula. Lamun eta dilaksanakeun negara aman nyana bakal tercengang. Ya nanti di Amerika mah bari pistol mararawa, mantak kula haju teu betah ge di ditu. Pistol. Aduh, ambalaya Inggris, Jerman, Amerika, Masya Allah. Bergelimpangan tiap hari teu meunang salah saeutik. Ham tinggal ham. Terusak di dunia justru negaranya. Mabok aman nyana. Aya obat-obat anu diumumkeun dimeunangkeun. Jeung aya obat nu dilarang aya nu dimeunangkeun. Duh Gusti Allah Magung. Ieu urang teh nurutan negara itu padahal mayoritas Islam maca Quran. Aki-aki ge masih dibaca keneh ku aki-aki sanajan teu ngarti kana maknana. Tetep bae dibaca ku nya. Sanajan saayat aja heurai tetep. Ieu teu dilaksanakeun ieu mah ieu kisos dan urang mah hanya sekedarnya hukumna doang. Walau alqahu fi main mugrikin aya cai gede model empang jero model laut atawa model Cisadane keur caah gede eta mah andai kata urang kadinya tigejebur sulit untuk salamet lantaran caina kenceng tur jero atawa ka laut di tengah laut geus hese bae jang salamet. Izaen ngabalangkeun Ki Umar ka laut. Begitu dibalangkeun ka laut can datang-datang acan ka laut aya halauk hiu calangap. Goblok. Atuh geus eta mah dilegleg ku lauk hiu. Dilegleg ku lauk hiu. Tah ieu kumaha tah? Ki Zaid nu ngabalangkeun Ki Umar kuari lain ka laut endahan dicaplok lauk. Ta ieu teh apa Ki Zaid tetep bae kudu di kisos. Walau alqahumun Zaid ngabalangkeun hu ka Ki Umar imain mugrikin ka jero laut misalna ai prakpal takomahutun di jero laut atawa can datang ka laut dilegleg ku lauk wajabal kisos. Zaid tetep bae wajib dikisos bae. Sebab sanajan teu dilegleg lauk ge carang nu salamet ka makos kitu. Carang nu salamet mantak lamun aya di tajribah carang nu salamet haram urang teh ngalakukeunna. Andai kata ka Mekah ge ka Mekah.
urang ke Megah naik pesawat terbang tak eta teh menang atau henteu tergantung keselamatan. Setelah ditajribah lobaan nu salamet 90% selamat daripada cilaka, kawajiban tetep ka Mekah. Lamun kitu mah ke pesawat nu ka Mekah teh 50% cilaka 50% selamat teu wajib ka Mekah. Tinggal kitu bae tah mah lantaran lolobana. Nah ieu ge jelema malangkeun Zaid malangkeun Ki Umar ka jero laut, kemudian di jero laut di dahar lauk dicaplok lauk baik geus ka jero laut atawa di luhur kene dicaplok, nah eta tetep bae Zaid da wajib kisos baehan deui ki Zaid.